Hatur nuhun tos klik video ye. Jeung tong hilap lamun anjeun tos nonton video ye tong hilap di subscribe, like, comment. Bagikeun kebaturan anjeun nu aya di lembur. Hatur nuhun, sampurasun orang Sunda. Hop. Pas keur naon maneh ngerasa merinding? Pas ngadengikeun sholawat Nabi. Hop. Pas keur naon maneh ngerasa merinding? Pas dibisikin pacar, sayang ke kamar aja yuk. Hei, tadi kemana maneh? Cing ladinya. Pas keur naon maneh ngerasa merinding? Pas ningali mantan, kabogorna goreng patut. Ih, Man. Pas keur naon maneh ngerasa merinding? Pas di harewasan babaturan, cuy, minjem duit tuh, manuk aing Bang Emo. Yo, pas keur naon maneh ngerasa merinding? Pas keur ngadengkeun sebuah lagu, terutama lagu yang akan mengingatmu masa lalu. Yo. Pas keur naon maneh ngerasa merinding? Pas ku babaturan ditiupan bulu punuk. Pas keur naon maneh ngerasa merinding? pas keur nonton film horor. Terus judulnya teh kieu. Ibu-ibu, bapak-bapak, semuanya yang ada di sini. Ega. Pas keur naon maneh ngerasa merinding? Orang pas keur diancam pe polisi motor. Kamu belum bayar pajak ya? Iya pak belum. Enggak, ambil saja sama bapak motornya. Mangkana bayar Ega. Oh pe. Oh, Pas keur naon maneh ngerasa merinding? Pas keur perasaan orang bahagia. Kabogoh ngomong ke orang, kita putus yuk. Dita. Pas keur naon maneh ngerasa merinding? Pas keur subuh urang ningali mak-mak serem pisan. Pas di deketan teh mak urang rek ka pasar. Gak. Euy, naon dit? Pas keur naon maneh ngarasa merinding? Pas keur malam Jumat, orang ngelewat kuburan serem pisan. Teu lila teh ningali jelema keur nguburkeun. Bukan naon eta? Teuing pas keur disampeurkeun, urang kalah nguburkeun ucing we. Ganti jelema Oh, kubu urang isieun merinding. Pas keur naon maneh merinding? Pas tadi orang ngojek, nu ojek nate jurig dit. Kali jurig dit. Serem ah. Nah, hatur nuhun anu tos nonton wargi Purwakarta khususnya. Jeung di tong hilapnya subscribe, like, bagikeun ke barutaran anjeun, komen oge nya versi maraneh sadayana. Oke? Sampurasun orang Sunda.